Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, katampi cariyosan ti Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, annaha qalat, bahwasanya nyana Sayyidatina Aisyah parantos nyarios, kuntu naimatan, kaula kantos kulem ma'an nabi alaihi salatu wassalamu sasarengan sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fantabahtu, maka tatkala kaula gugah tengah wengi, pama wajadtu nabiyya alaihi salatu wassalam, maka kaula temendakan Kangjeng Nabi di gigireun kaula. Kangjeng Nabi daya ari sare babarengan begitu lilir tengah peuting Kangjeng Nabi daya. Sawaktos kaula milarian Kangjeng Nabi daya di gigireun kaula, wasirtu mutahayyiratan, maka kaula jadi bingung melang ka Kangjeng Nabi kamana ieu. Padonantu, maka kaula nyangka annahu, bahwasanya nyana Kangjeng Nabi roja'a boa-boa balik deui, boa-boa kembali ila ba'di nisaihi, ka sebagian istri na anu sanes, fi naubati, padahal ieu teh bagian giliran abdi. Kok Kanjeng Nabi teu aya sih boa-boa nuju di istri anu sanes? Fatolabatuhu, kemudian kaula saur Sayyidatina Aisyah milarian Kanjeng Nabi fi buyutihinna, di rumah-rumah istri Kanjeng Nabi anu sanesna. Falam ajidhu, maka ternyata kaula teu mendakan Kanjeng Nabi di bumina istri-istri anu sanes oge. Summa ji'tu manzila Fatimah radhiyallahu anha, kemudian kaula ngadongkapan bumina Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Muncik orang mamreun sugan we aya di bumi putri kaula nyaeta Sayyidatina Fatimah. Begitu Sayyidatina Aisyah dugi ka bumina Sayyidatina Fatimah, faqara'tul baba, kemudian ngucapkeun assalamualaikum bari ngetrokan panto bumina Sayyidatina Fatimah. Begitu kaula ngetrokan panto bumi Sayyidatina Fatimah, panudia, kemudian aya suara anu memanggil di lebet bumi Sayyidatina Fatimah, man alal babi, eta saha anu ngetrokan pintu wengi-wengi. Faqultu, kemudian saur Sayyidatina Aisyah, ana Aisyatu, ieu abdi ibu Aisyah, wahai Fatimah ibu anjeun. Jitu huna fi hadal waqti, hampura ibu dongkap dina ieu waktu wengi-wengi, litolabin Nabi alaihi salatu wassalam, margi bade milarian rama salira nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu aya di bumi, sugan aya di bumi anjeun. Begitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha nyarioskeun bahwa Kangjeng Nabi teu aya di bumi, fa kharaja Aliyun, maka keluarlah Sayyidina Ali wal Hasan wal Husain wa Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in, keluarlah seluruh penghuni rumah eta, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, berikut Sayyidatina Fatimah. Fakultu, kemudian nyarios, aina natlubun nabiyya alaihi salatu wassalam, kudu kumaha tu ieu barudak muncul urang bapak anjeun teu aya, kudu ka mana urang neangan bapak anjeun. Qalu, kemudian nyarios, natlubuhu fil masajidi, yuk atuh ayeuna mah urang pilarian bapak teh di masjid-masjid. Da bapak mah biasana ge tara tebih di masjid pami ka mana-mana teh. Fatolabnahu, maka kemudian berangkatlah keluarga Sayyidatina Fatimah
mencari Kangjeng Nabi dari masjid ke masjid. Fama wajadnahu, maka ternyata setelah dipilarian ke masjid itu ke masjid ieu teu aya Kangjeng Nabi teh. Faqala Aliyun, kemudian nyarios Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ma dhahaban nabiyyu alaihi salatu wassalamu illa ila baqi'il gharqadi. Teu aya sanes Kangjeng Nabi berangkatna ieu mah pasti ka Baqi' al-Gharqad, nyaeta pemakaman umum lamun di urang. Fajina ilal ma'tami, kemudian berangkatlah ieu satu keluarga mencari Kangjeng Nabi ke pemakaman umum Baqi al-Gharqad teh. Begitu sampai ieu keluarga Kangjeng Nabi ke area pemakaman, faidan, maka kaget, nurun yasta'u fil maqbarati, kumargi ningali sebuah cahaya anu memancar di area perkuburan. Begitu ningali cahaya anu memancar di area pekuburan, faqala Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu, maka Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala nyarios, madzaka illa nurun nabi alaihi salatu wassalam. Ieu mah teu aya sanes, pasti eta mah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah yakin bahwa cahaya itu teh cahaya Kangjeng Nabi anu nuju aya di area pekuburan, fajina, kemudian sararea dongkap ka eta pekuburan. Faraainahu, kemudian keluarga Kangjeng Nabi menyaksikan Kangjeng Nabi sajidan nuju kaayaan sujud, wa huwa yabki, sujudna teh bari nangis Kangjeng Nabi teh. Wala yush'iru bihi ahadun qattun, sehingga tidak ada satu orang pun yang berani menegur ke Kangjeng Nabi. Wa yatadarra'u, eta Kangjeng Nabi tiatis bertadarru, memohon ke Allah. Wa yaqulu fi sujudihi, sareng Kangjeng Nabi nyarios tina lebet sujudna, in tu'adzibhum, ya Allah, seandainya Allah menyiksa kaum kaula, seandainya Allah menyiksa umat kaula, fa innahum ibaduka, maka sanyanyana hari umat kaula teh eta hamba Gusti, Gusti Maha Kawasa untuk menyiksa mereka. Wa in tagfir lahum, sareng seandainya Allah mengampuni umat kaula, fa innaka antal azizul hakim, maka sanyanyana Allah, engkaulah maha aziz dan engkaulah maha hakim, engkaulah maha perkasa dan maha bijaksana. Falamma ra'athu Fatimah, maka sawaktu Sayyidatina Fatimah ningali ramana nuju kaayaan sujud bari nangis ngadoakeun ka umatna, waqafat ala ra'sihi, kemudian Sayyidatina Fatimah nyaketan kana caket mastaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rufi'at wajhuhu minal ardi, kemudian diangkatkeun wajah Kangjeng Nabi tina tanah. Faqala, kemudian Sayyidatina Fatimah nyarios, ya abi, wahai bapa abdi, madza asabaka, naon anu menimpah ka bapa, aya musibah naon bapa? A'aduun hadara, apakah aya musuh anu datang? Am wahyun nazala, apakah aya wahyu anu lungsur? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawalar pertarosan Sayyidatina Fatimah, ya Fatimatu, ma hadarul aduwu, wahai Fatimah, henteu aya hiji musuh oge anu datang. Wa ma nazalal wahyu,
sareng henteu aya anu lungsur wahyu. Walakin akan tetapina hadhil lailatul bara'ati, akan tetapi ieu malam teh malam baroah. Atlubu minallahi ta'ala, aku berharap ke Allah subhanahu wa ta'ala, aku memohon ke Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan umatku. Waqala, kemudian Kanjeng Nabi nyarios, ya Aisyatu, wahai istriku Aisyah, lau qamatil qiyamatu, seandainya kiamat telah tiba, fa ana akunu sajidan, maka aku akan bersujud, wa atlubu min rabbi, dan aku akan memohon kepada Tuhanku, wa asfa'u, dan aku akan memberikan syafaat kepada umatku. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam neraskeun deui cariosanana, in aradtum ridaya, seandainya araranjeun mengharapkan ridho kaula, seandainya araranjeun ngarepkeun ridho bapa, mun ceuk urang mah fasjudu, maka anjeun sadayana kudu sararujud, wa a'inuni, sareng bantu kaula ieu bantuan bapa, bidduai, ku ngalobakeun doa, wa tadarru'i, sareng memohon tadarru ka Allah subhanahu wa ta'ala. Bantuan bapa ieu doakeun umat bapa. Masya Allah, anu diemutan ku Kangjeng Nabi selalu umatna dan umatna di setiap kesempatan. Wa qala, kemudian nyarios deui Kangjeng Nabi, ya Ali, wahai Ali, usjud anta, anjeun kudu sujud, watlubir rijala, dan doakeun ku anjeun kaum laki-laki ti umat kaula, wa ya Fatimatu, wa ya Aisyatu, wahai Fatimah, wahai Aisyah, usjuda antuma, anjeun duaan kedah sujud, watlubas sibyana, dan mohonkanlah, doakanlah anak-anak kecil, wan nisaa, dan doakanlah kaum-kaum wanita. Fasajadu, kemudian sarujudlah keluarga Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa baqau, sareng ieu keluarga Kangjeng Nabi teh nararangis bari ngadoa memohonkan yang terbaik untuk umat Kangjeng Nabi. Ilan fijari subhi, dugi ka terbit fajar subuh. Ya ahlal majlis, wahai para pendengar, wahai para mustami'in, wahai kaum muslimin yang mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum aula bitadarru'i, kalian lebih layak, lebih pantas untuk bertadarru, memohon ampunan untuk kalian semua kepada Allah. Lianna dunubakum, karena sesungguhnya dosa-dosa kalian, aksaru eta leuwih loba, fa innahum yabkuna, maka keluarga Kangjeng Nabi menangis, ngadoakeun li ajlikum, ngadoakeun araranjeun, jeung cerikan araranjeun, fa aula antabku ala anfusikum, maka sepatutna upami urang sadayana menangisi diri urang masing-masing di malam nisfu Sa'ban ieu. Masya Allah, isin amat urang ku keluarga Kangjeng Nabi. Upama di malam nisfu Sa'ban urang justru malahan tertawa, terbahak-bahak di atas bergelimangna dosa-dosa urang. Kangjeng Nabi berikut keluargana sampai ka nangis-nangis, sampai ka sujud-sujud ngadoakeun urang sebagai umatna. Piraku ari urang arek keserian wae di atas dosa-dosa urang. Raudatul Ulama'i, ieu kisah dikutip ku Syekh Utsman Al-Khawbawi dina kitab Raudatul Ulama.
Mudah-mudahan urang sadayana sing termasuk umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu didoakeun ku Kangjeng Nabi berikut keluargana, sehingga urang sadayana biasa berkumpul sareng keluarga Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab.